Warga Jawa Barat ya. Ayeuna Kang Dede Mulyadi terus-terusan dicecer supaya runtuh eta Kang Dedi nya. Ayeuna warga masyarakat ngadukung, ngajaga, ngadoakeun. Tapi kena ka jelema anu sagala cara dihalalkeun, urang sebagai anu ngadukung, nu ngajaga, nu ngadoakeun bakal mau dianggap pasina teh kitu, bakal nanti dianggap tuh mulai urang teh kitu. Sabab jelema eta geus ngabogaan rasa cara anu sagala anu dihalalkeun gitu, cara kumaha wae pasti dihalalkeun, cara kumaha wae pasti dihalalkeun. Dalam jelema lamun geus kitu, geus segala cara dihalalkeun, kajahatan dihalalkeun, berarti eta jelema hatena geus poek, geus moal ningali kumaha-kumaha. Pokona mah aya tujuan keur jelema anu kahayangna diruntuhkeun, berarti hatena teh geus poek. Artina hate geus poek, geus moal dianggap jelema anu aya di alam dunia ieu, termasuk Gusti Allah. Eta jelema anu kitu geus poek hatena warga Jawa Barat nya. Ayeuna urang kade kudu hati-hatinya warga Jawa Barat. Urang meskipun kitu kieu ngadukung segala macam urang keur gubernur urang salarea Bapak aing teh nya, tetap keur mararaneh nama eta teh naon ngaranna teh moal dianggap gitu. Tapi urang meskipun apal di kitu, tapi urang terus sebagai warga masyarakat Jawa Barat, urang terus ngadukung, ngajaga, ngadoakeun gubernur urang anu bener nya warga Jawa Barat sakitu.